Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi simkuring sagaluh sasunda nuju di mana we linggihna haturan wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun lihanca carios anu katunda dinten kamari. Nyaeta ceros nyambung anu jejer caritana Jawarata Targaluh dina episode Malespati. Kalayan dina carita Malespati dinten ieu teh nincak di bagian kaopat. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin. Bari ginulur rahayu bari ginulur kabagjan utan wates wangna salawasna aya dina panangtuan kesan Gusti Zat Allah Rabbul Alamin. Atunaon anu didugikeun ku simkuring salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan atanapi ngajantenkeun pangbeberah manah kanggo sakur anu kleresan ngadangukeun ieu dongeng. Ieu dongeng mangrupikeun buah karya sastra Andang S. Argayuda atanapi karya simkuring. Mangga para wargi ieu carita urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam. Mugia sarira salawasna aya dina kamulyaan. Ki gledeg ireng waspada ki kabejakeun cenah jalan anu keur disorang ku urang ayeuna dikawasa deui ku rumahan garong anu telenges. Maranehna rembongan deui sanggeus teu kabejakeun ayeuna Jang Santanu jeung Nyai Nawangsi. Saurang juragan anu jadi pingpinan eta rombongan cumarita ka pangawalna. Sing horeng pangawalna teh Ki Gledeg Ireng. Pantesan make kumawani mapai jalan nu eta wanci peuting. Sabab Ki Gledeg Ireng mangrupakeun jawara kahot baladna Santanu jeung Nyai Nawangsi. Jang Santanu mangahaja nyilem heula juragan supaya nu jarat naremongan deui. Engke oge dina waktuna pasti tandang deui. Tong salempang kuring moal ngantep kana kajadian nu baris ngahalangan rombongan juragan. Ki Gledeg Ireng nembalan juragan Sasmita ku kecap-kecap anu ngaregregkeun dununganna. Jeung deui emang saenjana. Ki Gledeg Ireng lain jawara samanea. Sadila ieu manehna jadi tukang ngawal rombongan para sodagar. Tapi lamun aya tugas jeung Santanu mah gawena sok eureun heula. Basa Ki Gledeg Ireng keur ngobrol jeung juragan Sasmita dununganana. Ngobrolna teh bari leumpang dina kuda. Teu kabadeeun ku manehna yen ti tadi keneh aya sababaraha pasang mata anu keur nutur-nutur maranehna. Dina tempat anu buni sababaraha urang jalma dibaraju hideung pating harewas bari nyerkelan perah bedog. Maranehna geus siap siaga rek ngabegal rombongan juragan Sasmita. Jabrik Darman oge maneh kastim buru-buru sampeurkeun baturang nu aya di hareup. Ke palebah pengkolan langsung pegat ku maraneh. Kula jeung si Rusman, si Darja oge si Gober bakal narajang ti tukang. Jadi eta rombongan tarajang ku urang dihareup jeung ti tukang.
Serasa urang tiba keur ngintip paparentah ke baturna. Manehna teh kokojona eta rombongan ngaranna si Jobar. Mangrupakeun kepercayaan Ki Bagaspati. Jadi anu rek ngabegal Ki Gledeg Ireng teh mangrupakeun rombongan Ki Bagaspati. Lain Jobar. Tadi mun teu salah denge saudagar anu keur dikawalna nyebut-nyebut Ki Gledeg Ireng. Ki Gledeg Ireng mah jawara kahot balada Santanu moal matak balahai euy ka urang. Si Jabrik memejung muru baturna anu dihareup nyelang cumari teula ka si Jobar. Sabab manehna ngarasa miris sieun aya kajian anu teu dipiharep. Sabab ngaran Ki Gledeg Ireng geus kakoncara. Ilmuna kacida luhurna sedang manehna jeung batur-baturna teu boga tanggelan sabab Ki Bagaspati keur nyabakan jauh. Lah sia mah Jabrig ngeplek jawer hirup teh kawas lain garong wae sakumaha gagahna oge ukur sorangan daya hartina. Dan anu sejenna mah katempan oge kur jawara biasa. Moal susah ieu Jabrig, urang taragal we ku sararea. Si Jobar kalah nyeukseun ka si Jabrig anu can naon geus meulahik manten. Kawas lain jawara wae kitu ceuk pikir si Jobar. Lain Jobar. Anu sabenerna gegedug urang teh keur ka mana? Si Jabrik panasaraneun ku gegedugna anu ampleng-amplengan. Sabab manehna mah teu dibere nyaho kana tujuan gegedugna pangna inditkan jauh. Ki Bagaspati mah dipentaan tulung ku rombongan garong ti wewengkon Ciwaru, Giriwaringin jeung sabudeun Cilebak. Sabab aya saurang jawara ti tutugan Gunung Subang anu sok ngahalangan maranehna. Jadi para garong teh biseun operasi da sok diganggu wae ku eta jawara. Nu mantak maranehna minta tulung ka Ki Bagaspati gegedug urang. Si Jobar panjang cerita ngabejag gegedugna anu ini trek maranan seorang jawara di tutugan Gunung Subang. Oh jadi kitu cerita teh. Atuh urang kumaha ayeuna rek maksa ngabegal Ki Gledeg Ireng. Si Jabrik unggut-unggutan kahartieun ayeuna mah pangna gegedugna indit kanu jauh. Ngan anger manehna was-was lamun kudu ngalawan Ki Gledeg Ireng. Sanajan can pernah tarung tapi ngaran Ki Gledeg Ireng geus kaceluk ka aun-aun kakoncara ka Janapria geus sohor di dunya kajawaraan mah. Kagok asong Jabrig. Barina oge pira ukur Ki Gledeg Ireng ku aing di sangheureupannana montong hariwang. Si Jobar nepak dada ngarasa manehna mangrupakeun anak buah Ki Bagaspati anu pangjagona. Can apaleun kana ketak Ki Gledeg Ireng anu saenyana. Manehna ngarasa nguntuk kana kamampuh Ki Gledeg Ireng. Nya ari kitu mah kula sabatur-batur siap ngan Ki Gledeg Ireng bagian maneh. Si Jabrik antukna teu bisa majar kumaha sabab si Jobar mangrupakeun wakil gedug manehna jadi parentahna kudu digugu. Tanggung jawab aing anu ngaran Ki Gledeg Ireng mah jeung we geura parentahkeun anu megat di hareup aing rek narajang di tukang. Si Jobar gede hate langsung merentahkeun si Jabrik sangkan ngalaksanakeun tugasna. Rombongan si Jabrik jumlahna ya 6 urang lobaan oge teu kagok ieu rombongan garong teh mau balad saroba-loba. Atuh rombongan si Jobar aya 4 urang jeung manehna.
Jadi jumlah garong anu rek begat rombongan Ki Gledeg Ireng teh aya 10 urang. Lain jumlah saeutik. Sanggeus kira-kira si Jabrik anjog ke hareup, si Jobar mere isyarat ku sora manuk tuweuh. Tumerapna ka Ki Gledeg Ireng ngarenjag. Sabab sora manuk tuweuh bisa teh jauh ti manehna. Ki Gledeg Ireng ngarasa curiga, sabab aya manuk tuweuh bisa lain mangsa. Buru-buru manehna mere isyarat ka balada sangkan saringset pageuh iket. Bisi eta teh tanda ti jalma-jalma anu rek niat jahat ka manehna. Ki Barong, Ki Darman, tong jauh ti Juragan Sasmita. Kula boga curiga anu rek jahat ka urang. Sararea sing waspada. Ki Gledeg Ireng langsung ingetan anak buahna sangkan waspada. Bari kudu ngajaga dununganana. Ki Gledeg Ireng yakin pasti keur aya anu ngintip-ngintip ke rombongan manehna. Kahariwang Ki Gledeg Ireng teu nyalahan. Pas rombongan manehna anjog ka lebah pengkolan, ujuk-ujuk loba jalma di baruju hideung ngadon jelung-jelung megatan jajalaneun. Kabeh oge pada ngabar bedog. Ki Barong jaga Juragan Sasmita. Ki Darman milu jeung kula urang sang hareupan kuduaan. Anu sejen ngajaga babawaan di seenu ngabongohan ti tukang. Ki Gledeg Ireng sareng kata rombongan terus saparentah ka baladna. Manehna geus loba pamanggih dina nyang hareupan para garong. Jadi geus apaleun deui kumacarana dina nyang hareupan ieu para karaman. Geus geus lila kula sabatur-batur nganti rombongan Andika. Ayeuna datang mawa harta anu loba. Tanda sak tunda sakabeh harta, maka ranjeun bakal bebaskeun ku kula. Tapi lamun ngalawan, Andika sakabeh bakal dikojoran. Si Jabrik anu jadi kokojot di rombongan belah hareup langsung ngabentak ka rombongan Ki Gledeg Ireng. Menta sakabeh harta anu dibawa. Bangsat, kurang ajar. Ciot, Ki Gledeg Ireng murka. Teu basa-basi langsung we cumor lat narajang para garong. Badogna ku molebat dina popoek peuting lir anu neangan mangsa. Kalian teu salah deui badog Ki Gledeg Ireng bebeunangan. Kadenge anu ngacerit ti rombongan garong. Aduh, ieu tara saurang garong kebenangan lebah cangkeng naku sabetan bedog Ki Gledeg Ireng. Langsung ngegerungan bari lumpat mundur ngajauhan. Peuting beki merodong. Bulan mijil tumanggal geus ngiles dina belegbegna mega hideung. Anu tarung saukur ngandalkeun tina cecang obor anu dibawa ku rombongan Ki Gledeg Ireng. Kitu oge geus teu pati caang. Tapi anu tarung emang geus biasa di tempat anu poek utamana para garong. Ngan harita manehna teu nyangkeun lamun musuhna teh saurang jawara tanpa tanding. Jeung aing lawan sia mah Gledeg Ireng teu kanyahoan ti mandatangna ujug-ujug aya nu kumolebat ku Ki Gledeg Ireng. Horeng eta teh tayeulan ti si Jobar. Cegedugna eta rombongan garong minangka wawakil ti Ki Bagaspati. Sanggeus karuhan si Jobar nyahareupan Ki Gledeg Ireng, si Jabrik sabatu-batur langsung merombongan Juragan Sasmita. Maksudna rek ngarebut harta bandana, lamun perlu sakabehna oge bakal dipaehan. Kitu cek anu aya dina pikir si Jabrik sapara kanca mangsa harita. Maranehna emang kakoncara garong edan, telenges taya rasa-rasa.
Ki Barong salametkeun juragan sasmita keun ieu para durjana mah bagian kula jeung Ki Darman. Ki Gledeg ireng nempo galegetan kurang hade musuhna loba teuing sedeng manehna ukur 3 urang. Anu sejen mah ukur pagawe juragan sasmita kabehna oge taya anu biseun kana main po. Uka beneran. Jadi ieu jawara moyan anu kakoncara teh Ki Gledeg ireng nepi ka waktuna sia andi bakal beli kodaran ku aing. Si Jobar Jumawa teu nyadareun yen musuhna teh lain lawa-laworakeun. Sabenerna lain lawaneun manehna ngan si Jobar ngarasa takabur. Jadi leungit kawaspadaan. Punten ngaseura-sekedah para wargi. Utamina simkuring senjang ngiring emutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangkeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di subscribe. Punten di subscribe heula nya. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana segala perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Bangsat garong edan sia anu kudu kojor geus kumawani nyeun deui kajahatan di wilayah kula. Andika sakabeh pasti bakal dipasmi. Ki Gledeg ireng teu ieuh kapangaruhan ku ancaman si Jobar. Manehna geus legok tapak genteng kadot geus weureuseubeut di dunya kajawaraan. Jadi geus teu aneh deui ku ancaman-ancaman para garong. Montong kelah loba bacot aki-aki ke papu. Modar sia. Ciot. Dicobar ngapentak. Ku basa-basa anu ngahina ka Ki Gledeg ireng. Awakna jumrelat bari nyabetkeun bedog panjangna. Tujuanna rek ngebesek dada Ki Gledeg ireng. Tapi Ki Gledeg ireng elmuna aya di saluhureun si Jobar. Jadi di tarajang serbak itu ku si Jobar teh teu jadi kesulitan. Anu jadi khawatir pikeun Ki Gledeg ireng mah lain si Jobar. Tapi para garong anu sejen-sejena jumlahna loba teuing. Jadi kesulitan pikeun Ki Gledeg ireng dina nyalametkeun dununganana. Hait Ki Gledeg ireng bangun enteng dina micen panarjang si Jobar. Awakna ukur ngalengkah mundur saterusna ngarengkogkeun awakna nyingkan kolebatna bedog si Jobar. Plos bedog si Jobar ukur ngahiuk di tempat kosong. Sanggeus kitu ngan sakiat Ki Gledeg ireng luncat ka hareup bari ngapentak. Ciot, modar sia garong edan.
awak gledegireng kumolebat kaharep da jurus dadalinya mermangsa bedogna ngahiuk luhur sirahna kala dina gerakan kacida cepetna bedog gledegireng langsung kumolebat rek narok sirah si Jobar. Itulah adalah kurang ajar. Si Jobar memehan kebenangan untung namanya rikat ngagulingkeun awakna ka tukang. Beri kesang ti ismiti renung tina awakna si Jobar. Hadana ngageter. Manehna karek nyadar yen musuhna teh tetela lain jalma samanea. Gerakanna lain bantrak-bantrakeun pantar manehna. Waktu si Jobar gegerengan nyingkahan panarajangna, ki gledegireng nyempetkeun ngareret ka pelebadurunganana. Katempun kumanehna Ki Darman kawalahan yang harupan garong anu jumlahna lain saeutik. Nampa dudunganana ina bahaya sakilat ki gledegireng kumolebat mu tempat campuhna Ki Darman. Ciot modar sia garong edan. Ki gledegireng langsung ngabentak bari bedogna kumolebat dan tingkilan. Kalau salah di bedogna bebenangan, saura anu kergang segrek murujurkan sasmita ngajerit panjang. Aduh, iya. Saurang garong kocak dengit dadana Gunawang kedaku sabetan bedog ki gledegireng. Getih langsung ulawaran tina dadana, seterusna eta garong teh unur-unuran bari gegerung ngajauhan pakalangan. Ciot ki gledegireng deui ngabentak bedogna kumlet kumolebat deui garong anu ngoro Ki Darman langsung diterajang ku sabatan bedogna kolebatna bedog ki gledegireng teu kabaca ku para garong saharita keneh salah surang garong ngoceak deui kabeunangan tongongna ku sabatan bedog ki gledegireng. Aduh tobat salah seorang garong anu kena ku sebetan doki gledegireng ngajerit panjang. Laju awakna sasampoyongan murukanu jauh ngadon humaragung teu jauh ti baturna anu sarua cidra ku bedog ki gledegireng. Urang ajar siah gledegireng di podaran ku aing. Ciot di Jobar lain di nafsuna amarahna ngadak ngagulidag sajeron dadana. Nampak anak buahna geus duaan rubuh ku ki gledegireng. Tapi bahasa si Jobar rek ngagajang meruki gledegireng ujug-ujug anu datang bari langsung ngagerok ka si Jobar. Jobar eureun heula euy. Seorang laki tengah tu langsung megat si Jobar nitah eureun tina turungna. Ki sanut turi aya naon ki? Si Jobar ngaranjung kelan langsung ngeureunkeun gerakanana. Sabab anu datang teh mangrupakeun kepercayaan gegedugna. Anak buah Ki Bagaspati anu selalu ieu jadi kepercayaanana. Munur wae Jobar aya nu leuwih penting batan ngagarong. Urang kudu buru-buru ka markas ulah diengkekeun deui. Anu karek datang anu disebut ku si Jobar Ki Santuri langsung merintahkeun si Jobar sangkan mundur ti pakalangan. Keheula Ki aya naon anu sabenerna? Si Jobar can ngawarok kana parentahna Ki Santuri, manehna kalah bingungan ku parentahna. Guru urang aya dina bahaya Jobar. Cidra di jero anu kacida, anu bisa nulungan guru urang iwal obat ramuanana anu disimpen di markas. Nu matak buru-buru urang ka markas bisi guru teu katulungan. Ki Santuri antukna nepikeun kaayaan anu sabenerna ngeunaan pangna manehna nitah bubar. Sabab anu leuwih penting
nyaeta nyelametkeun nyawana Ki Bagaspati anu cidra di jero akibat kakenan elmuna olot galuh argana. Lakadalah barudak mundur kabeh mulang ka markas. Si Jobar langsung ngagorowok ka anak buahna sangkan bubar. Sedang manehna langsung jumurela jeung Ki Santuri murug ka markasna. Tepati lila sakabeh garong teh pada kabur ninggalkeun pakalangan nyesakeun kaheran pikeun Ki Gledeg Ireng jeung saparakanca. Sakabeh garong anu boga rombongan Juragan Sasmita jeung Ki Gledeg Ireng pada bubar. Tapi kabur maranehna lain pedah eleh ku rombongan Ki Gledeg Ireng. Sanajan teu ngartieun tapi para garong teh tumut kana parentah pimpinanana. Maranehna langsung kabur murug ka markasna nyusul si Jobar jeung Ki Santuri. Ki Gledeg Ireng ning para garong kantun hoakna wis gaduh nya kakararubuduan we geus pada bubar katawuran. Juragan Sasmita boga sangkaan para garong teh sieun ku Ki Gledeg Ireng. Peda sageberagan geus aya 2 urang garong anu kabeunangan ku bedogna Ki Gledeg Ireng. Sanes kitu ieu juragan sigana mah anu langkung penting sabab anu anyar datang langsung ditaheureun. Ki Gledeg Ireng nempas ceritaan Juragan Sasmita sabab Ki Gledeg Ireng surti kana kayan para garong marehna kabur lain alatan sieun ku manehna tapi dumasar kana beja tinu anyar datang. Alhamdulillah urang ku jalan kitu bisa leupas tina pibahayaeun. Urang masih ditangtayungan ku resaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juragan Sasmita anu tadi geus ngarasa hariwang antukna ngarenga panjang. Nandakeun manehna pangijeng ka bunga bisa leupas tina pibalaeun. Mohon juragan ayeuna mah urang neraskeun di lampah, lalampahan urang teh masih jauh. Ke di Tegalan anu rada naegla urang deureuh heula. Kuring lapar. Ki Gledeg Ireng ngajak neruskeun lalampahanana sabab tujuan maranehna masih jauh. Sedang di lebah dinya sanajan garong geus pada kabur tapi lain tempat hade pikeun ngareureuh. Ai rombongan garong sanggeus si Jobar jeung Ki Santuri anjog ka markasna langsung nyokot ramuan boga guruna obat pikeun cidra di jero ubar anu mati nu matak Ki Bagaspati teu oleh mamawa eta ramuan keur jaga-jaga. Jobar wayahna maneh milu jeung kuda urang kudu buru-buru nepungan guru sabab bisi elat pibahayaeun. Sareng maneh jabrig urus anak buah kade tong wakanyieun keributan jeung jawara-jawara kahon. Daguan heula gedug urang cager. Ki Santuri sanggeus sepata ka si jabrig laju awakna cumorelat dibarengan ku si Jobar. Rek muru Ki Bagaspati anu keur dina kayan gering parna akibat cidra di jero.
Pun para wargi rupina carios nyambung Jawara Tergaluh dina episode Malespati bagian kaopat urang cekakeun heula dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang di parang umuran panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lemur jembar pangampura kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kelepatan simkuring dina anggone ngadugikeun ieu carita bilih kirang nyugemakeun atanapi seulepatna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.